batur nu maju warung nanya anu gering, batur anu maju usahanana anu bengek, batur nu kabeli mobil nanya nu ngap-ngapan, batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam. Ieu gara hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyang kelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Waris sombong, udah kos gitu baik untuk tang kototeng. Ya Allah, mobilnya jeung nyanana dibeli ku aing, kabeli kabeh. Eta ngaranna sombong tak kos gitu tah. Bisa naon sih saya tah aing ngadu jeung aing sombong ngaranna. Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat. Kercarita puasa gitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah nu nitah salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Kalau bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede. Abdi nun coba sholat dah, periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata sholat taraweh ta. Hayang naon ta sholat taraweh ta? Coba hayang kaing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha baca hayang kalem na? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema taraweh. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawehna hayang kalem tak kusia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang dialem tah. Cokot ka pimitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu, heuh ka seuneukeun. Dikanarakakeun. La illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, la Bismillahirrahmanirrahim. Wadharu zahiral ismi wa batinah. Innalladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Allahu a'lamu bimuradih. Wa dharulan pada ninggal sira kabeh utruku tegese pada ninggal sira kabeh zahiral ismi ingkang zahir saking dosa atawa ing dosa kang zahir wa batinahulan kang batine ismi alaniyatahu wa sirruh tegese ngedenge ismi lan samare ismi wal ismu lan utawi dosa kila iku den ucapakeun apa azina yaiku zina wa kila lan den ucapakeun apa kullu maksiatin yaiku saban-saban maksiatin alladzina ing satuhune wong akeh yaksibuna kang pada ngausaya ladina kabeh al-isma ing dosa sayujzauna iku besok bakal den bales ya ladina kabeh fil akhirati ing dalam akhirat bibakanu kalawan sabab barang kang ya ladina kabeh yaqtarifuna iku migawe ya ladina kabeh yaktasibuna tegese ngausaya ladina kabeh. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم
wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wallahu a'lamu bimaradi wa la taqulu lana jamarangan sira kabeh mimma saking barang lam yuzkar kang ora den tutur ismullah paran Allah alaihi ngatasé ma bi anma takalawan yang tamati amma wa tawaden sumlaya ma la isbi ghairi ngatasé aran lian Allah wa illa wa ilamna asluk taksis dan lamun orana ngamba ingsun sadaya ikilah iki taksis pamadzhabahul muslim walam yusami fi amdan wa nisyanan bahwa lalun baga utai barangkang yang melewi mazhab kang muslim lan orang nyebut ya muslim bi dalam malam maha wa nisyanan lan lalali bahwa maka utai yang mahalun iku kang halal kalau Ibnu Abbas ngucapain kaul sapa Imam Ibnu Abbas wa alaihi asy-Syafi'i lan iku tetep ingat kaul Ibnu Abbas utai Imam Syafi'i wa innahu alaysatuhunna ya uklu ayl ulaminu tegese mangan saking ma lapiskun iku yakti pasako khurujuna mayahilu wa iku metu saking barang kang halal yang wa inna syayatina lan satuhunna pirang-pirang setan layuhuna iku yakti ngagoda aywaswisuna tegese ngagoda ya syayatin ila auliyaihim maring pirang-pirang kang dan demeni dening syayatin al-kufar tegese pirang-pirang kafir liujadilukum darapun yang tamaduan ya aulia kuming sira kabeh pitahlilil maitati ing dalem ngahalalkeun babatang wa in ata'tumuhum lamun manuti sira kabeh hum ing aulia atawa ing kufar ing dalam dalilil maitat innakum ing satuhune sira kabeh la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh. Saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa. Dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna zina mabok ngabunuh eta nu geus kitu ngaranna kabair aya deui dosa teh dosa sogoir neule awewe noel awewe eta mah sogoir tanu kos kitu geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir wari instruksi ti Gusti Allah hade kudu dipatuhi ku urang kudu ditengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan aman urang tina bebendu Allah subhanahu wa ta'ala cik Gusti Allah wa zarullahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wa zaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin dosa zahir teh alaniatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang nomor kadua dosana dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu jauhan dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zinah teh zina lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal.
di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan. Ieu kena sanksi. Hukum haram tetap. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya. Sebab baheulana aya hukum. Yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu akan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram, kuari ge haram. Mabok baheula haram, kuari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu? Coba Tauratna tahrif apa henteu? Anu nurunkan hukumna, nurunkan kitabna Allah kene. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta. Kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan caknya halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh ieu. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi. Zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heuh kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah. Di mana kiai tah? Di mana? Pokona di tah bae tah di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia di puri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu. Nu liar ge sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh tempat rekreasi mah. Kuari ambalaya unggal perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran ka karakterna naon? Kuari mah nu jelas nu samar. Masalah. Leuwih jahat. Masya Allah. Maka turunlah ayat ini wa zarul zahiral ismi wa batinah. Tinggalkan kumarana kabeh dosa anu zahir anu kadeleuan kumata nu patalina jeung awak, baik dosa kabair maupun dosa sagoir, wa batinah jeung dosa anu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat. Keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah
nunita salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampukeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek kaganjarna ge Allah ka Allah bae sia tuh lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba salat dah periksa malaikat periksa ku malaikat tata salat tarawih tah hayang naon tah salat tarawih tah coba hayang ka aing apa hayang ka alem hayang kalem kusaha baca hayang kalem na upimitohaeun mana upimitohaeunana mana panggil pimitohaeunana ka dinya tah ieu jelema tarawih liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak kusia ku pimitohaeun cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alem tah cokot ka pimitohaeun lah nama tuh teu bisa ngaganjar anda teu bisa ngaganjar bilukeun ka ditu ka mana itu mah seuneu heuh ka seuneukeun dikanarakakeun batin da batin naon deui hasud batur nu maju warungna nyana nu gering batur anu maju usahana anu bengek batur nu kabeuli mobil nya nu ngap-ngapan batur anu kabeuli deui mobil nya anu diopnam ieu garana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyangkelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tetang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeli ku aing kabeuli kabeh eta ngaranna sombong tah kos kitu tah bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon si sia aing jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararit tinggalkeun wa zaru zahiral ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah nu kadeleuk ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang dihareupeun imah suki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi dihareup nu merena pamajikan urang cek pamajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeuleun tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa neuleukeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakena mah meureun teh dosa eta ngomong kos kitu tak neuleukeun kos kitu ta eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun nya numpuk-numpuk dosa mata doang ge lumayan da dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa henteu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok cari cing dihareup kunaon emang ge lah ribet aing deuleu sia aing kalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok didija sok nyian dosa rakas sia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureut tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuan bae teu katobatan meureun kumaha geus ku ari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi siap diuk diharap buka baju nek naon aing hayang neuleuh di jalan mending neuleuh nu sia da kutang buka ih sok jangan naon lain naon aing deuleuh sia mah halal daripada aing neuleukeun batur aing deuleuh incuran deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal rek dideuleukeun ge masalah anu di jalan mah haram ajabiyah ulah di urang mah teh hesepan ku ari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya mah make borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh
sejahat-jahat dari Arab pelebah aurat tetap mereka tutupan. Coba diurang mah masya Allah tuh hese aja udah pakai jilbab. Aya ge jilbab sakisa potong ada deres guys. Ai ieu ditutupan ai ping-ping ke mana-mana. Dia kumaha deui coba ayeuna. Geus hese bae di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa. Mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa. Mata mah geus pasti jasa. Mantap kuariba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya ditahan ulah ka mana nya ka mana bae kiai da si tolol ka mana bae ja kuariba dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neula aurat. Ajupan iya hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana. Encan dimimitian dijaga, encan dimimitian di naon gitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena. Ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate. Ketika aya berem atawa teu melu rada deres. Pan encan nyanana encan ke arah batin asal neuleuh gelis atuh aya sir. Asal melenu goreng cakate teresep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang encan ngaberesan hate kitu bae urang deuleuna naon ge aju kadeuleu bae pan urang urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan di dinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tah komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cakate udah seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah ditunah encan gegendengan jeung awewe encan kabelah ditunah mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah ditunah mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah ieu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban kitu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek we geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mamawa kos kitu eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di tak ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwal ti Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aja ti dieu teh handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al ghadab eta kan
penyakit-penyakit batin kumaha miceunana aja nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teresepan eta mah ngaranna syahwat ari geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna itu bener gitu. Tapi rada dere gitu. Ketika mangyan sakit tuh main mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan dideulekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeunage jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep dideulekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh kan urang nangis terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang ngeuleuh di kota nya parutih nya bagus ngalaluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun urang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideulekeun jasa najan dideulekeun nyana can puguh daekeun di mana dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu ayo coba ya sabaraha ribu jelema tek ceuli anu kos gitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah ki haji na malah bagus amat jatuh akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo mantap ka resep ka kota ge ka kota deui lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata eta ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina Masya Allah yes aja digalkeun di urang mah ye bab aurat bae di Indonesia ye mah di Indonesia jasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada diris rada mentak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang toab jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah dan dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang Libanon bangun iruna mancung jasa lain babacaan innal afwa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya iruna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol tah budak keur toab kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan toab nama babari pembatalan nama babari miceunan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarengan urang jeung urang takroning hideung beran hidung janamnya rombongan brus urang aja nya hidungnya bau teh budak tentu dawa urang ibadah toab nyarekanan batur malulu sugut tangga hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum kumaha tanu watak hararese jasa urang hayang khusu jasa toab mantak nu bagus batu tungkul we toab teh urang peureun dari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta tunggeus we teu kudu
atau baca Quran, baca sholawat. Ayo coba dulu nu tawaf aya nu kitu aja. Malah masuk nutur-nutur. Saya nutur, nah lumayan cek nya teh. Keur tawaf lumayan. Encan sae. Aja geus beres urang di masjid yuk baik ye. Pantitah nelekeun Baitullah, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta. Keur teu ngadoa ge geus nelekeun Baitullah, urang diganjar 20 derajat nelekeun bae gitu. Sakedeung mah nelekeun kieu aya nu liwat Bancung. Eleh Baitullah ku irung. Urang ieu muter ka dieu. Aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui. Baitullah na teu ka deui. Eta urang hese, Masya Allah. Matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid. Jumaah geus henteu. Eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin. Tah ilah huwa zarul ismi wa batinah. Tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad, pangkat kiai mah rada deres, rada bisa rada, encan aya bisa mah rada. Tapi pelebah batin mah hese jasa. Ria teh, ujub teh, anu tadi diceritakeun teh, Masya Allah sakitu hesena. Dua eta tina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu. Latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi. Nah ieu nu hararese mah kos kitu. Nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta. Ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah, hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih. Hese. Sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Syarat-syarat teh loba jasa. Hiji, puasa heula 40 poe. Dua, kudu miceunan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa, sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra saiko. Ngan musruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Lu penting mah abdi mangalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cekang malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saya ente ana Jibril aya teh di barengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu Kangjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah deuk ka mana deuk ka Allah heuy zohor moal aing moal zohor geus liwat aing mah zohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun
lain kita beda. Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayangan ngalaksanakeun parentahanana. Begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jeung tatarina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya. Jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge. Sugan hayang teu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek sidina Ali ai anjeun si marifat kumaha eta kunaon cek sidina Ali marifat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lainang kula lamun urang hayang marifat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teudeun kolong mah aya jiji aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae teh mah kahandap kudu nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya. Nah urang ge ibadah teh rapihan marifat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayang-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teh hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat. Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lila ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat mantap tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata
mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neule kuari nu dideuleu na makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleu nu dideuleuna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleu ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terusnya per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat teh pingpingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolol lain tobat blot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleu makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh di hareup wah kalauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideleukeun urang cak Allah teh aina naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batina carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu itu mah Allah bae kadang-kadang urang mah atuh ieu ku lantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna cak Allah sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu ngenorekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu manta ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagala naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia aya sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek kudu moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaet sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtungna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil geus sia jebut teu adil ka aing cak Allah demandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah mah biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti teu di kitu teu dimeunangkeun hampura pan urang mah teu kitu gedekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah godekeun presiden orang boga gitar mantap jasa masyaallah suling aya di nyana gitar aya di nyana nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa ya satuju jasa lah urang mah geus nyana bae jadi presiden lah irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti
di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ieu ndek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lalengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi di lengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco sama salat bos gitu. Teh wa zarullahil ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arnyaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa nu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila asina wa kila kullu masyiatin cek sakaol mah lain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan doang horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balesanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah ieu baka bake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah iyalah sayujzauna bima kanu dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ji teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulahna naon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikeke geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjana di toilan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh
jauh kena teng kabelana tah itu mah sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan ini sengajakan paeh tah iya barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae barang leuleuh ka handap jaya nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi juneuleuh ka pamajikanna naon ini guna nu dihandap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain dulu wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos atuh maning ibadah konsisten urang ngoyeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat dua rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat loh tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang dekat mana abang mau kembali lah tuh sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit tuh guys deres karena yang hirup keneh guys jadi guys plong wes patulah patel urusan usia sawah aing mah ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantep jasa hebat jasa teh mah kolot tas magrib maca Quran atawa maca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti magrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cenah kiai eta sih geus kolot mah papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin engke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul mana isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia koso teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cak pan teu kudu ditaja sama ku malaikat karesepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling tikuari pepegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos karari itu atuh maning di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya mau mendingan HSP lah udang-udang jam 12 Isya tanya dia ikut cerita wazarul ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan miceunnan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakarak urang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeuleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tah dina ilmu tarekat mah kos kitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging ayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah
orang mencari ilmu torekat teh kos gitu. Jadi hese mantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang. Manya bu guru zikir torekat main limbah. Anya aing mah ahli torekat ngalimbah. Geus guru torekat di mana? Di Jawa Timur. Kuari main partai ting bating. Eueuh ti dituna nu main torekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala. Pan ai torekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah. Ai partai? Nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong torekat haju nyana hancur di partai. Kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan. Lain lalagan salah. Besinya penasaran tidak datang ka dieu. Dia kumar dia diajak dahar ku aing. Salah teh geus kitu teh tah. Mawani. Tuh mata ku ari mah ahli torekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan. Mursyid. Kan guru torekat mah ngaranna mursyid. Geus, beres. Menang sabulat teh dipanggil. Sia murid aingnya. Ieu mama ku ari keur ngadukung Partai Demokrat. Sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia. Teu meunang dina torekat mah teu akur jeung guru. Awas ya disapa sia ku. Kan aing mah guru torekat jadi puyeng kieu aing. Puyeng aing mah. Tuh, salah tak guru torekat teh. Tampiling mursyid kos gitu mah. Lain gitu tentrem malah nganasehatan. Ulah pati resep teuing ka dunianya. Guru tarekat mah kos kitu. Aja eta dunia ka mana geun? Ka dieu geun yang mama. Kasubur geun abad guru tarekat kos kitu ieu. Salah bae guru tarekat teh. Layahna di stop heulanan. Aya dunia nu aya ka masjidkeun, ka musolakeun, majelis taklim pasantren. Hayu kita sarukeun besi kaburu paek. Eta bener tah. Ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing topok belum sih guru tarekat blon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese dagan nu mursyid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir teh berarti zikir biasa bae heulana nah ieu maksudna naon ieu tatitah wa zaru zahiral ismi wa batina. Keur zahiral ismi mah babari tapi wa batina. Ieu nu hese ieu. Masyaallah, capek jasa. Udang dipeuting teh ku arina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah. Mulai urang tafakur. Nikmat nu dibikeun ka urang, dibikeun ka makhluk-makhluk. Maha sagala-gala Gusti. Tafakur urang ka makhluk Gusti, para rasul, para nabi nunggeus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate. Tafakuran ku urang Ahmad, tafakuran Muhammad. Luar biasa sama Gusti. Abeh naon abeh nyurup ka diri urang. Abeh nyurup urang teh tafakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain. Assalamualaikum Zainal Anbiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Min rabbis samai. Beres. Balik. Berkatna aya. Cek aji podol sial kaing di bae asana ieu. Anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna kaberkat bae apa pernah Kanjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu malah tuh urang nu mamaca nyana aju kaberkat mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia ada teh horenganan amplop poho mobil teu daekeun barang amplop oh ieu kiai hadena ge can berangkat cek cenah teh ieu ya amplop jatah aju tokcer bae sial tah mobilnya hoan jasa
nu dibaca kurang assalamualaikum Zainal Anbiya, assalamualaikum Atqal Atqiya, assalamualaikum Asfal Asfiya, assalamualaikum Askal Asqiya. Eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang di maknaan doang moal nyurusup ka jero hate. Tapi ketika kurang ditapakuran muraqabah Ahmadiyah, muraqabah Muhammadiyah, di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng, sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng, datang ka miraj-miraj da Kangjeng, sapoting, dua peting, tilu peting bakal nyulusup ka jero hate urang, set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi. Mulai tidinya lelengkahan urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi, set geus mah nyaritakeun berkah. Setater ge langsung tongger teh mah. Oh, itu saya muraqabah. Ngan hese. Nah ilah dek bicenan zahirul ismi wa batin. Di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktek. Coba supaya urang rada beda hirup urang. Oh, renungkeun ku urang, merenungkeun nu aya di urang bae heulana. Ulah pejauh-jauh urang mah encan guguru urang mah tarekat teh encan. Merenung mah teu nanaon, napa kurang? Beuh eta guru urang Abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan. Aya naon eta di diri nama kebetah sorangan. Ge nyana di imah sorangan bae gawena naon? Beusi ke urang nurutan nyana, ai nyana mah maca Quran, ai urang mah nonton TV. Beja tanyakeun, teh si Abuya nyana sorangan bae. Oh, nyana mimiti salat duha aju ngaji, terus oke salat, terus ke istirahat ke ngaji deui, ke salat deui, terus kapetingkeun terus baca Quran, terus reup sarek, terus hudang salat deui, terus gitu bae. Oh, jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang. Aju urang meuli TV, buat tuh mantep imah TV dua, abeh nurutan Abuya teu ka mana-mana. Tepan tolol eta kos kitu tah. Nah, tafakuran. Eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunan. Eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunanan. Terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos kitu. Lamun urang mengkol ka lain salapi, nurutan nu lain salapi. Wih, kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta. Menang di mana? Itu nya mah pan proposal aya pan koneksina. Sah koneksina. Si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing. Hayu jeung aing. Mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali. Bau wali. Digusar digeser. Nah, ieu urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan heulananan. Lamun urang resep jadi pamimpin cilaka. Begitu urang nyalateun aing asana jadi imam, aing asana jadi imam sebab aing kolot. Efek henteu sial geus goblok. Aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam, tolol. Mulai ngomong, dak engke-engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Mulai budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapiraha neangan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae. Aduh, Gusti Allah nu agung. Teh. Eta teh sapira ieu menangan ridho Allah, bebas-bebasan bae. Masya Allah, malah mah aya embung di jero hate teh. Lantaran teu aya resep. Nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat. Man tawadhu rafa'ullah. Lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah. Gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah. Eta tah micenan hubna tah, micenan hubur riasa. Ketika urang hubur dunia laleupasan bae. Dunia laleupasan bae, ngariung, maksudna dunia ceramah, maksudna dunia silaturahmi, maksudna dunia bergaul, maksudna dunia leupas. Teu ngawujud. Tapi ketika dikallahkeun aing mah ka Allah bae, silaturahmi karena Allah, ceramah karena Allah, ngariung karena Allah,
kukumpulan karena Allah dunianya remparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju ku nu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadi na datang lagi nya mah geus tersepen ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieuweukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubud dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa zaru zahiral ismi wa batina Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta penyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah kurang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kukumaha ge ja bener nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna lisma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqta tarifun wala taqulu wallahu a'lam.